Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedena pencinta cerita Sunda terlebih dongeng Sunda versi Mang Dina Mara. Sahabat di mana baik alamatna. Kumaha dar ramang dengan dia wargi. Pamugi baik sehat dia semani ugi sehat rohanina. Aya dina lindungan tenepi penang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar pusing kuring siang kalian wargi sadayana juga ngantos cerita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik sabagian ke-20 salapan dinten wargi sadayananya dina bagian ke-28 dinten kamari urang nyariskeun Pak RT atau Mbah Dojo oge mangkohar bari nepangan Aki Cakra hoyong naroskeun ngeunaan hal-hal anu karandapan ku urang lembur nate hanya wargi sadayana ku angin atuh tatanen seep boh lauk boh pare tak kumaha jeung naik carita mangalujeng ngadangkeun etang-etang landung pang beberahman ari bari ngobrol mah leumpang teu karasa capena oge nyaho-nyaho geus tepi kanu dijugjug langsung muru ka imah Aki Cakra kaparengan urek didatangan teh araya keur ngadawung dina golodog jiga nama tas di kebon Aki Cakra teh da calanana kalotor ku taneuh beureum. Assalamualaikum. Pak RT uluk salam. Waalaikumsalam. Uluh bagea teuing jang RT aya naon maniragem kieu ieu teh Aki masarareuas ya. Aki Cakra harita niteup kanu tiluan ari Pak RT nyelin munjungan dituturkeun ku Mang Kohar jeung Mbah Doyot. Pugu ngahajau di teki ieu teh. Aya parjogi ieu teh sakadi ka Aki. Kitu ge manawi teh repot akina da katinggalna mah sabartos muli ti kebon geuning. Ih, lain tas di kebon, da bolokot teh. Tas menerkeun tambakan balong, balocor. Besaya hujan gede teh. Ai nama tu kajoroh akhirnya kukumaha heula ieu. Aki Cakra nangtung ari Pak RT jeung baladna harita arasup katepas gek dariuk dina lampit anu herang. Ngariung saropanakar teu wani corogog di imah Aki Cakra mah. Keur kitu torojol sinini mawa susubuh sang disundaan cai jeung cau salsikat. Leos ka jero deui ngalalep teu embol-embol. Sang sadalila jol Aki Cakra gek diuk nyang hareupan semahna lain jang RT Aki tebet asarareuas ieu teh asa tara-tara ti sasari bet kadatangan semah anu sakilobana ieu teh turuta lain jalma jore-jore dasar sat jagona wungkul ieu teh cik-cik geura caritakeun ka Aki aya naon sanyana ieu teh. Cek Aki Cakra gancang pisan mariksa ka semahna sabab asara leuwas. Ulah leuwas ki da abdi mah moal ngareuwas sarta teu ngabantun pikareuwaseun ka dieu teh kahiji etang-etang silaturahmi atuh kaduana etang-etang ngaleuleuskeun tuur dalang kapisan luntang lantung ka daerah ieu teh ki atuh katiluna aya peryogi sakedik. Cik Pak RT bangun nu asa-asa nyan sakedik teh naon eta teh dari urusan silaturahim mah katarima pisan sarta Aki bunga dianjangan tapi sajroning bunga teh ari can nyaho kana maksud ujang sok reuas ieu teh kieu eta ki. Derek-dek Pak RT nyaritakeun pamaksudanana sakumaha nu geus dibadamikeun tadi teh. Dipedar ti mimitina malah urusan maeh orai gede oge dibejakeun. Sabab bisi ti dinya mata holangna. Atuh barang ngadangu kitu Aki Cakra mani unggut-unggutan. Jadi maksud jang RT teh arek nanyakeun ka Aki naon sababna aya musibat kitu meulnya leres pisan ki abdi teh hoyong terang we kana sababna sarta hoyong terang kanggo nyegahna
margi hawatos ka urang lemur dugi ka sagala seep sareng teu aya nu iwal deui nu ageng nu alit ge sami wae kabagian mamala naki kumaha atuh daki gitu nyaho tuan gagabah dina ngajawabna ari sabab itu soal gede jeung daria abdi percanten aki teh sepuh nelgok tapak genteng kade nu padami sepuh kurang dieu kitu deui kurang jauh malima ti Jati Putri gesok aya nu ka dieu nyatana Nyi Aisyah ceuk Pak RT setengah maksa ayang ditulungan ku Aki Cakra jang RT mah sobat sok ka mana wae nyarita teh Aki mah teu rumasa jadi sesepuh sabab sesepuh mah kudu luhur ku ilmu mun jadi Aki rumasa udah kaya anak nabatan saki geus tokoroh gini cik Aki Cakra tetep ngahandapkeun maneh ari sabab geus waspada yen urusan dibawa ku Pak RT teh lain urusan hampang-hampang tapi kudu adu haripan jeung siluman sedengkeun pangna oray nu dipuhit ku Sarip bisa kasasar teh apan hasil pagawean Aki Cakra ki ayeuna mah ulah seueur saur margi pangna abdi ka dieu teh tos percanten ieu teh ka Aki nanging anu bakal nulungan ka urang Jati Putri ieu mah sanes ngabeungberatkeun ka Aki sanes ngaberatkeun ka Aki nanging abdi teh metakeun akal tareka supados musibah teh ulah kateterasan margi abdi teh hawatos ka balarea oge hawatos ka diri abdi pribadi anu memang nuju tunggara akibat eta musibat ki nya teu nanaon atuh ari kitu mengan lamun gagal ulah nyalahkeun ka Akinya sabab bagi sorangan ni tengan susuganan ngan dharma metakeun ikhtiar nunangtukeun manging Allah laras kitu ki disuunkeun karana Allah nawe ieu mah Aki Cakra teu nembalan harita peureum bari ngaluk tungkul metakeun ilmu nu dicekelna cenah beri sasabatina ningali hiji karaton di dinya teh loba jalma balawiri sarta loba nu garinding caralik di paseban dina eta karaton aya putri gelis jeung lalaki kasep direndengkeun caralik dina kursi gilang kancana Aki Cakra ngadidengikeun sorana hayang sidik kana kaayaanana nya aya kareteg mana nu bisa dipake patokan sarta bisa dipake pedoman aya nu rek ngawinkeun jang RT Aki Cakra cengkat naon maksudna ieu ki Pak RT harita teu ngartieun Aki nempo nu rame keur hajat ngawinkeun tapi lain di negara manusia ieu mah ieu mah jelas di negara siluman ngan aneh nate di ditu aya budak kira-kira umur 13 tahun keur ngageberan panganten ku kipas dina meja ngajajar bakakak meri sarta katuangan sing sarwa asak meninga barak dina meja jeung deui Aki teh nempo anu ngalit naranggung suluh daun beas lauk jeung sajabana eta nu ngalit teh kabeh ge urang Jati Putri rek nyambungan ka eta nagara tah sakitu anu katempo ku Aki teh cik Aki Cakra bari papeta atuh maninga huleung Pak RT teh sabab tetep teu ngarti kana tujuanana kitu di mangkohar jeung Mbah Doyot can bisa nangkep kana maksud omongan Aki Cakra sanes ki na kumaha atuh eta teh da abdi mah teu ngartos nah saha anu dinikahkeun teh urang mana sareng bangsa naon deui ceuk Pak RT ceuk gerentes hate nu kadenge ku Aki mah nu dikawinkeun teh Nyimas Giringsing putra Ratu Nyimas Bongbang Larang nu ngageugeuh di Batu Ipis mantuna ti nagara jin katelahna Setrakala maranehna rek hajat rongkah nya menta pare jeung lauk katut suluhna teh ti Jati Putri
dabongan Nyimas Giringsing diganggu katentremanana ku urang Jati Putri. Tah kitu ari maksud nama. Nah saha ari Nyimas Giringsing teh Ki? Dabdi masa tur masa ngaganggu. Pak RT colohok begitu ngarti Nyimas Giringsing teh da wujudna orai. Ragana rusak ditumbak uji kolot anu jangotna bodas. Cek Aki Cakra bari neuteup ka Bahdoyot nu harita sacara teu sabar ngusap jangotna nu bodas. Uluh, apa nu janggotan bodas mah kuring Ki? Jeung dinya memang kuring nu numbak si orai teh. Nah, bisa kitu nya. Cek Bahdoyot heraneun jajantungna ratug sieun katempuhan. Tah, eta orai teh sanyana mah siluman eta teh. Nurek balik ka nagarana. Tapi manehna teh kaburangan di lembur Jati Putri. Nyempot di kolong imah Jang Sarip. Tapi kurang Jati Putri kalahkah di paehannya puguh manehna teh nyarieun hate. Sukmana balik ka nagarana bebeja ka indungna. Atuh terus bebeja ka pisalakieunnana nya akibatna teh kieu. Lauk beok kesero sabab setrakala boga sobat Ratu Sero. Ari manehna ngaratuan siluman beurit masih kene tunggal baraya jeung raksa jagat. Uluh na geuning bet kitu eta. Nyata eta mah babales hayang puas ka urang Jati Putri. Cik atuh tulungan Ki na kudu kumaha ngakalanana ieu. Wah, tir ka patani parena beak ku beurit. Oge karunya kanu baroga balong laukna beak ku sero. Nya kudu babarengan sarerea. Ngarah kuat jeung teu berat teuing migawena. Aki menta dipangmacakeun surat Yasin lah 1000 kali. Lamun teu sorangan atang tu berat jeung moal kuat. Sabab kudu beres dina sapeuting. Nyai jijina cara Jang RT kudu ngumpulkeun nu bisa ngaji atawa mun bisa mah jalma salemur sina maca surat Yasin kabeh. Mun urang Jati Putri aya nu 500 jelema nu bisaeun ngaji cukup ku 2 kali sewang dina sapeutingna. Jadi hampang dipigawena ari babarengan mah. Nya satuluyna salerea kudu salat sunat 2 rakaat. Terus maraca doa tulak bala 3 kali sewang. Insyaallah bakal aya karasana. Tak kitu carana mah heupeuk wae jalankeun ku Pak RT. Hakiman tua nujukeun doana sangkan tepi kana tujuan urang. Insyaallah Ki abdi sangem lah ngajalankeun eta cara. Tapi saya nama aki teh angkat teh tu kajadi putri Ki upami tiasa mah ayeuna sakantenan. Nya hayu kitu ge ngarah leuwih abdol. Nganaki memoal ayeuna indit nangke beuting jeung ngegera baralik heula kumpulkeun urang ditu mun hayang salamet meureun darae kumpul lamun tetep hayang kena ku musibat na meureun moal daek. Jadi eta mah kumaha pamadegan masing-masing bae daki mangankur bisa nuduhkeun jalana. Ceuk Aki Cakra dari Anaker. Mangga ari kitu maki permios abdi bade wangsul heula atuh tapi bade pukul sabaraha Aki sumping ka ditu sareng saha ka dituna ba'da magrib. Aki geus aya di ditu Aki rek datang langsung ka masjid sambada salat isya urang ngamimitiane metakeun tarekah. Aduh masjidna alit Ki moal cekap kanggo nampung jami salemur mah kumaha tu carana nya. Pak RT bingungkeun. Teu kudu di masjid wae maca surat Yasin mah. Di mahna ge bisa nya. Nu di masjid malalakina we lah urang sakalian silaturahmi jeung Aki. Nu sejen makeun lae di mahna masing-masing. Ngan bejaan waktuna kudu ba'da isya kitu sarerea. Najan leuwih ti 1000 kali ge macana moalna naon malah maleuwih alus. Dah gitu Jang. Oh gitu mangga tuh urang jalankeun permios Aki. Pak RT amitan bari munjungan kitu deui Bahdoyot jeung Mang Kohar.
Sanggis tarap tibral miang deui ka Jati Putri bari mawa hate nu lugina sabab geus aya mung bolongan. Sadatangna ka lembur Pak RT marentah ka sakumna urang lembur awewe lalaki kolot budak dikumpulkeun. Kabeh daratang sabab sarua ngarasa panasaran hayang nyaho kana naon-naon nu baris diterangkeun ku Pak RT. Sanggis jalma-jalma kumpul Pak RT nerangkeun maksud jeung tujuanana. Dijentrekeun ngarakahar ti ku sarerea. Atuh manis saheng jalma teh. Aya nu percaya aya nu henteu, recok ngaromong mata kaur. Tapi Pak RT teleutik hate terus nangtung bari keprok sabaraha kali jep sarerea jempe ngong di Pak RT nyarita. Kuring moal maksa ka para bapak sareng ka para ibu nya. Percaya atuh nuhun henteu mah kajen teuing. Mun hayang salamet tina musibat hayu urang jalankeun. Lamun teu hayang salamet mangsa bodoh. Hal ieu perlu dikanyahokeun ku sarerea yen manusia teh diwajibkeun matakeun akal tarekah, diwajibkeun ikhtiar. Tarencana uring teh mangrupa hiji ikhtiar pikeun ngabebaskeun diri tina balai. Mangga eta mah emutan, satuju nuhun teu satuju maka kajeun teuing. Satuju Pak RT. Cenah hadirin maniting jorowo loban nyebut satuju. Nya akhirna maragem nyarebut satuju sarta sanggup ngajalankeun eta tarekah. Sabab lolobana mangartieun salat dimaca surat Yasin teh moal aya rugina da ku agama ge dianjurkeun. Atuh teu satuju atuh nu teu satuju teh eleh sora kabi jempe tayan wani nyawara. Saha nu teu satuju? Pak RT nanya bari neuteup ka hadirin. Jempe tayan wani nembalan sabab nu teu satuju ge teu wani ngomong. Tah lamun eueun nembalan hartina sarerea satuju. Mun nya satuju yuk urang jalankeun ku sarerea. Para ibu di bumina masing-masing, para bapak urang ngaliung di masjid. Urang jalankeun babarengan. Satuju cenah sarereanya tujuan atuh Pak RT bungaheun geus kitu mah riungan dibubarkeun sabab cara-cara mah tadi ge geus diterangkeun. Ku ayeuna tarekah kitu perbawana ka negara siluman panas datang angin anu ngagelebug. Punten wargi sadayana. Kocapkeun peutingna ba'da isya teh sakumna urang lembur ngajalankeun tarekah teh. Aki Cakra geus datang ka masjid geus ngariung jeung para hadirin. Teu ngalobakeun catur, prak dijalankeun anu ngaji mani ngagerenggeng sarerea husu tayanu ngalalawurakeun. Nya ku ayeuna tarekah kitu teh perbawana ka negara siluman mah panas. Datang angin nu ngagelebug mata keung dibarengan ku hawa nu nyongkab panas. Wawangunana runtuh tatangkalan rungkad pangeusieun nagara gempeur nu keur hajat paciweuh loba nu pating koceak. Nyarita nyimas bombang larang nyaur ka Jin Setrakala ngajak badami ngeunaan eta musibat. Gancang eta dua siluman teh keur pahareup-hareup terus Nyi Ratu nyarita. Hei Setrakala, coba ku andika pikir, nah aya naon ieu nu sanyana? Dah negara urang ujuk-ujuk diserang angin topan. Duh Gusti Ratu, ieu teh tangtu aya musuh anu narajang ka urang. Sabab datangna angin es tuning dadak-dadakan. Tuh tingali rahayat loba nu rusak. Wawangunan alancur tatangkalan oge larungkad. Tak kudu dicatur kami geges nyaho. Tah ayeuna mah geura pikiran sing asak. Nah saha nu nyerang ka urang ayeuna? Andika mah apan boga sangkala bolong sok ilikan. Hei, mohon Gusti Ratu mohon cik urang ilikan. Jin Setrakala teh ngaluarkeun jimatna terus ngilikan kana jimat bereka tempo kaayaan di Jati Putri.
loba jalma anu keur ngariung harita teh maca Quran. Anu cik jin Setrakala mah keur nyerang cenah. Cilaka Gusti, cilaka. Urang Jatiputri nyebarkeun pangawasana. Tu tingali di luluguhan ku aki-aki di jiwangna anu ngaluarkeun hawa panas serta pamurna paningaga burung. Naon sababna pangna manehna nyerang? Sebab barangna rusak diserang ku urang. Parina beaku berit lauk beaku serok tatanen sejen rusak. Datangkalan dibabad ku angin jika nabai baranehna malas. Coba balas deui atuh ku urang ti dieu. Mangga Gusti Ratu. Jin Setrakala ngabijilkeun pangawasana ilmu jin nu kasohormatih teh dibijilkeun. Tapi aneh eta ajian teh kalakah malik. Kalakah nambahan rusak karahayat siluman. Sabab serangan ti Jatiputri leuwih tarik tungtungna nyimas bongbang larang harita teh ngagero. Hop 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 arankeun Setrakala. Eta ajian kala nambahan rusak karahayat kami. Ayeuna geura cokot si aki-aki urang ajak badami di dieu. Urang kapaksa kudu serah bongkokan kami watir karahayat. Bener Gusti Ratu. Ajian bayu gentur teu mati ieu. Kitu cenah ceuk eta jin teh. Ceuk Setrakala bari narik deui ajianana. Terus sangkala bolong diampihkeun deui manehna ngajalankeun parentah ratu nyokot aki cakra ti Jatiputri. Kocapkeun di Jatiputri harita teh masih keneh ngajalankeun tarekah teh maca surat Yasin babarengan salembur. Barang harita teh keur jongjon kitu ka masjid aya 2 jalma datang mimiti nama ngajanteng di luar. Sabab teu waranieun asup. Tapi kulantaran tugasna kudu dijalankeun, sieun-sieun ge harita kapaksa ngadeukeutan lawang, saurang keketrok kana panto, Pak RT nu keur ngadeluk maca Yasin cengkap. Terus mukakeun panto. Geuning aya tamu ieu teh, bade ka saha? Pak RT colohok teu wawuh ka semah nu duaan. Punten ieu teh, abdi teh ngaganggu teh ka salira. Bugaya peryogi kaki cakra teh, boga we kersa ngawidian. Ceuk semah sopanakar kata rajigan capek sarta pupuringisan jiga boga kanyeri. Ari sabab nu datangna teh rahayat jin nu diutus ku ratuna pikeun mapageun aki cakra. Upami ngantosan tiasa moal, margi aki cakra teh nuju repot ieu teh. Aduh, moal tiasa rupina. Margi aki teh kedah kabantuna ayeuna. Sarta ulah lali teuing. Aki cakra diperyogikan pisan. Rahayat di ditu seueur anu teu damang walas. Ceuk semah beki ripuheun. Malah lamun teh sieun katohyan mah hayang nyecokan ceulip. Keke antosan sakedah urang sangamkeun heula tuh. Pak RT buru-buru harutan nepungan aki cakra terus saharewasan ngabejakeun yen aya semah. Ari aki cakra surti anjeunna mah geus waspada. Terus nyamperkeun ka semah. Di mana anu garering teh jang? Dipalih kidul. Sadayana repot perjogi ku pitulung ayeuna pisan. Bilih teu kiateun. Mugi kersa angkat ayeuna ulah dingkengke. Oh kuring tangtu indit ke. Rek bebeja heula ka Jang RT. Jadi bisi anu di dieu leungiteun. Aki cakra balik di KRT terus amitan rek nempuh heula nu garering nyumponan anu ngondang. Sanggis amitan beral aki cakra temiang diiringkeun ku 2 semah nu ngahaja mapageun. Barang nepi ka sisi lembur, di dinya geus nyampak tinu kuda harita ngadagoan nu rek tumpakna. Mangga tunggang kuda ki subados engal. Hog, dan kudu buru-buru tapi atuh. Kecelak aki cakra teh harita tumpak kuda. Botak kuda lumpat tarik pisan ngadiu salir pasar nu bijil tina sumpit.
Ceka rasa Aki Cakra geus nepi kanu dituju, langsung dibawa ka karaton ku pangiringna. Bus kapaseban, nyampak teh aya Nyimas Bungbang Larang jeung Jin Setrakala anu geus lila ngadagoan. Bagea Aki Cakra, sumangga lingih. Kitu cek Nyi Ratu ngabageakeun ka Semah teh someana keur ka Semah tetep hormat. Ih, nuhun Nyai Ratu. Aki teh bunga hayang ngondang mai teh. Urang gancangkeun wae nah hayang naon ieu teh atuh. Bet asara ruas teuing jiga-jiga aya nu penting geuning. Jawab Aki Cakra bari gek diuk dina ketip satata jeung pribumi. Kieu Aki, kuring teh reuas nampora hayat nu rusak. Satana gara disarang angin topan. Sabada diilikan tetela anu ngabalukarkeun kieu teh urang manusa nu dipingpin ku Aki. Taina kuring rek nanya naha naon maksud Aki batelenges kitu. Is, nasaha nu telenges. Aki madar mak ngajalankeun parentah ti pangeran nu disembah ku Aki. Yen salat jeung maca Quran teh ibadah eta teh. Jadi maksud Aki mah ibadah ka pangeran. Kuring teu ngarti naon hatina ibadah teh. Tapi teu dijawab da kuring mah teh hayang ngarti. Ngan pangna ngondang ka Aki, rek nanya naon sababna, bet ibadah Aki teh mata rusak kana pangeusieun nagara kuring. Sababna urang ieu anu hajat. Urang ieu nu kawihan, naha nu rugina teh bet incu-incu Aki. Tuh tempo balongna rusak. Sabab laukna beak ku sero. Sawah tengah hasilkeun. Sabab parena beak ku beurit kitu deui tatanen sejenna. Kabeh rusak. Barang diilikan ku Aki si horeng ditalikan ieu dipake kawinan. Oh, etanya. Eta nu jadi sababna Aki. Nya kitu mun hayang salamet mah geus atuh eureunnan. Teu kudu ngaganggu ka urang manusia. Urang hare-hare we hirup teh. Da pada boga nagara ulah silih soro madak basea. Tapi Ki, kuring teh nyeri hate. Anak kuring pada nyiksa nepikeun ka gering mangkaning eta budak rek dikawinkeun. Ari ayeuna pakaian anak eueuh ngan kari sukmana wungkul. Nyabungana we lain usum lain wayah bet lahalo ka negara manusia. Damun bebeja heula mah moal kitu. Incu Aki mah pangna kitu soteh eta teh sieuneun sabab wujud orai mah dibikasieun ku urang lembur. Bisi ngaganggu ka barudak jeung ingon-ingon. Ayeuna mah geus teu kudu dipapanjangkeun, ulah silih ganggu bisi jadi perang. Lamun tah bangsa burit jeung sero teu dititah eureun ngarusakna, nagara ieu rek diancurkeun sakalian nih. Ceuk Aki Cakra ngancam nya pugu bae harita ratu teh manipias bakat kusieun. Sebab geus ngarti ilmu manehna teh moal mahi keur ngalayanan urang manusia. Malah mah ilmu Jin Setrakala ge taya hartina kalah malik kanu bogana. Hei Setrakala, tah kitu pamadegan Aki Cakra teh cik-cik kudu kumaha lamun geus kieu. Nyi Bungbang kalaka nanya ka Setrakala, nyari geus puguh ieu mah urang eureunkeun baik barudak sebab nagara urang bisi rusak manten. Geus we nu geus mah ulah dijajadikeun urang hare-hare hirup. Ceuk Setrakala tandes manehna sieuneun ku urang jati putri. Tah kitu Aki, rahayat beurit jeung sero arek sina eureun ngaganggu ka manusia. Ngan kuring aya pamenta, rahayat kuring ge ulah disiksa. Sarta nagara ulah dirusak, ayeuna mah urang hare-hare hirup. Sabgeus boga tempat sewang-sewangan. Kitu ceuk Ratu Bungbang Larang. Syukur da Aki ge teh aya niat rek peperangan.
tayan niat rek nyilakakeun batur nya ari kitu mah ayu urang pada ngajalankeun hirup ulah silih ganggu jeung silih cilakakeun tayeuna aki jajabkeun deui ka lemur urang ngeureunkeun incu-incu anu keur ngaraji teh pek pereumkeun ki kuring sorangan nu rek jajabna nya heuga tuh aki rek peureum reup aki cakra harita peureum ari beunta geus nangtung di hareupeun masjid anu ngaraji can arireun da can lila inditna aki cakra estungan sakolepat pisan bus aki cakra ka masjid nyamperkeun di KRT puguwe Pak RT teh heraneun asa karak bieu inditna geus datang deui kumaha ki saha nu ngondang teh ki alhamdulillah musuh ngesarah bongkokan insyaallah timiti sukana moal aya nu ngaganggu tatanen teh sabab ratuna geus taluk nganaki amanat di kasarerea sing garatol ngaji sing rajin salat jalankeun ajaran agama nu diagem ku urang sabab ieu teh mangrupakeun pager nu tohaga nu moal bisa diruang ku sing moal bisa diruag ku sing saha bae ge jadi boro-boro sipating manusia jin setan jeung siluman ge sieun sarta urang bakal diraksa ku Allah nu Maha Welas tur asih tah sakitu pek teruskeun ibadah aki rek balik bisi beuting teuing ceuk aki cakra terus ngajak sasalaman ka Pak RT jeung nu sejenna na engal-engalan teuing atuh ki aki teh loba perlu sejen ge teh jeung disipoekeun di jalan nya mangga atuh jeung angkat geus beres kitu mah aki cakra mulang deui manahna bunga sabab tarekahna hasil sadengkeun lembur Jati Putri karasa biasa deui sabgeus eueuh pangaruh sinuman anu niat guriha kocapkeun isukna jalma-jalma harita rame cacarita yen peutingna loba anu ngimpi impianana teh loba nu sarua rata-rata ngimpinan nempo tentara nu baralik ninggalkeun lembur malah maloba nu amitan bari sasalaman aya ge nu menta dihampura di harita tatanen urang Jati Putri tara loba nu rusak ukur saeutik jeung sawajarna lauk mulus pare aralus lembur tentrem teu aya pikasieun tarekah mangkohar jeung Pak RT hasil bisa ngajait urang dinya kalayan juga makeun cag tunda kayan di lembur Jati Putri anu geus aman deui ayeuna kacaturkeun sarip nu indit ka Pulo Majeti teh rek neangan pamuntangan di jalana lancar taya halangan harungan sarta henteu matak jengkel neangan malah bet loba anu nuduhkeun jigana geus kitu kuduna jalan salah loba pisan anu ngadorongna tapi kana jalan bener mah loba pisan halanganana kitu dinukaran dapan ku sarip sasat nincak jalan sasar bet loba pisan anu ngajujurkeunana nya akhirna nepi kanu dituju malah geus tepung jeung Aki Murdasim sakumaha ceuk panuduhan Aki Karsid teh di makuncen salib ditalek bisi mata kaduhung jagana kaparengan harita keur jempling teu loba semah nu sejen jang nah geus buleud hate tatepangna datang ka dieu teh Ceki Murdasim geus loba tanya itu ieu sabab sing saha nu datang ka dinya geus pasti tujuanna kitu ki tekad jeung pikiran abdi geus ngahiji eueuh basa setengah hate sabab geus buleud patekadan rek ngajalankeun naon bae pikeun ngahontal tujuan jawab sarip tandes jeung daria kieu sanyana majang di dieu mah beda jeung anu lian beda jeung ka Aki Karsid di dieu mah berat syaratna sabab ujang kudu bisa mayar caos
1 hiji. Lamun teu bisa awak ujang diarah. Tah kulantaran kitu, waktosna wargi sadena teh nya kapan. Rupina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kirisa di Sumedang bagian anu ka-28. Banggi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Atuh insyaallah Silibelaan bagian anu ka-30 enjingna waktu susami banggi urang sadaya tiasa ditepang daun kendeng. Manina marangah haturkeun nuhun kepada rasanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.